Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrihi bid-darain. Dasurakum ya ahlan darki wa ya ahlan batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan nawba ahibuna wa amina. Bismillahirrahmanirrahim. Walau juriha lan lamun den tatoni hayawanun opo hayawan ausakoto atawa rogon ninggal alaihi ing atase hayawan namun sayyid opo saumpamane pedang rek bedog sebenarnya awado atawa nyobot hu ing hayawan nahu hirotin opo saumpamane kucing. Fa'in bagian maka lamun tetep bihi ing dalam hayawan hayatun mustaqiratun opo urip kang tumetek. Pada baha maka nyumoleh ieu wong hu ing hayawan halal maka halal ieu hayawan. Wa in tayaqona lan sanajan ngayakinkeun ieu wong hilakahu matine hayawan ba'da sa'atin ing dalam sause sajam wa ilalang lamun oranana bagiat bihi hayatun mustaqiratun qaluhu lam yahilla maka oranana halal ya hayawan kama kaya barang laut putih alam den tugel ba'da isi kini ing dalam sause ngangkatkeun lagi atau peso walau li udrin lan sanajan iku kerna anak udur ma naibul paling putih aku ya ma opo barang ing sirona kana urat bagia kang tumetep ieu ma ba'dan tiha-iha ing dalam sause katoge hayawan ila harkatin madbuhin maring gerakan satu kang den sumoleh. Qala wis ngadau sayyiduna sapa guru kita Ibnu Hadar al-Haytami bi syarhil minhaji ing dalam kitab Syarah al-Minhaj. Wa bi kalami ba'dihim lan ing dalam larasan setengah ulama fikih. Utawi lapad annahu satu nikmat lau robai kula mengangkat ke ieu man yadahu ing tangane man linahwi detirobihi kadue karena saumpamane ngamuke satu ngamuk para ada maka ngabalikan ieu wong haiyan pauron hale pada harita wa atamma lan nyampurnakeun ieu wong adzabha ing nyumleh halal maka halal ya hayawan wa qaulu ba'dihim lan utawi cariosan sawarehe ulama fikih iku lapad lauropa lamun ngangkatkeun ieu wong yadahu ing tangane wong sumaha ada maka kari-kari ngabalikan ieu wong haiyan lam yahillah maka orangana halal ya hayawan muparahun iku den cabang-cabang ala adamil hayatil mustaqirati ing atase oranana anak urip kang tumetep inda ing adatiha ing dalam nalika ngabalikane wong haiyan au mahmulun atawa den loyokeun alamat ing atase barang idalam yu'id tatkala orang ngabalikeun ieu wong haiyan alal pauri ing atase pada harita wa yu'adidu lan watahu in baqiyat bihi hayatun mustaqiratun kalumur abtahu ghairi wahidin opo pituahan ulama salian kang sawiji bima ing dalam barang lau in falatat lamun dipeleset saprotuhu opo lagi ngeman peso paroda maka ngabalikeun ieu manha ing sapro halan hale pada harita annahu satuhune matbu anahu ing satuhune matbu yahilu iku halal ieu matbu intaha wis katon ieu kaul musa.
sadayana tibayun anu Gusti abdi dihormati ka para dewan guru, ka para alimil ulama anu mudah-mudahan urang doakeun selalu ditampi-tampi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sareng anu Gusti abdi dihormati ka tokoh masyarakat setempat, ketua DKM, para masyarakat setempat, mudah-mudahan sadayana selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satajana simabdi ngajak teraskeun kana ieu cariosan, lamun tibayun simabdi nyuwunkeun dihampunten pamilih bisi dina cariosan abdi. Lur saur teu kaukur bae soran teu kareka kurang tata, kurang titik, kurang tata dina bahasa, kurang titik dina pangarti. Pondok nyogo panjang juga, pondok nyogo keluar panjang juga keluar budak. Mudah-mudahan sadayana sing agung cukup belum menjebak panghampuranan kana kelepatan simabdi. Kumaha geuning hapunten? Hapunten we paling culangung para ulama, para guru-guru sadayana. Eta cenah guru budak leutik rek naon di wow pintu aing. Hapunten ya we ya, hapunten pisan. Makrebu-rebu hapunten biasa ngomong pisanin hapunten bener ya. Hapunten. Gitu. Ya hapunten pisan. Abdi tos wantun cumarios dina ieu tempat. Taswenya dawa punah terbatas. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang meningkat acara giring singkil sepak terjang neraskeun kana hanca pun guru urang sadayana cak di luhur urang cokel di luhur tuh permasalahan. Lamun teu dicokel heula ujug-ujug ka dinya moal hari gimana? Ya, cokel heula di luhur. Kos urang cokel pamajikan. Para jamaah sadayana cek di luhur disyaratkeun ketika urang mencit naon mencit jelema lain lain mencit jelema mencit hayawan anu meunang di dahar dagingna disyaratkeun kudu aya dua perkara anu kahiji mana kudu aya hayatun mustaqirah. Naon hayatun mustaqirah teh? Hirup anu normal kene, normal biasa leumpang memang pek gitu biasa udah dahar gitu dahar tak budaya teh ya. Nu kaduana mana buat picari dakin tuh duluhuna kudu ngocor ke getih pas godot besok teh getih nya eta disyaratkeun ketika urang mencit hayawan anu meunang di dahar dagingna kedah aya hayatun mustaqirah hirup anu normal hirup anu tumatap anu kaduana kedah ngocor ke getih geus beres. Ayeuna kana permasalahan walau juriha hayawan awas tuh permasalahan ada telas juga lain perkara sampai ngopi ya permasalahan telas tuh dina walau juriha hayawan ausa koto kedah nama ieu teh dijeuting permasalahan anu kahiji walau juriha hayawan ngaclok hareup pain baqiyat bihi hayatun mustaqiratun pada ba'ahu halal wa in tayaqona hilakau ba'da sa'atin. Permasalahan pertama kan paham gini itu usaha acok itu atuh kudu kitu ya dalam diberebetkeun mah permasalahan kahiji urang bere contoh we lamun misalkan aya hayam atawa geus ugali di urang mah hayam bae nya bebek soang kadinya nya moal aya ieu kontan urang moal aya hayam eta hayam teh terluka atawa dilukai ya antara terluka atau dilukai atau bebas ya. Contoh di urang mah hayam katabrak behnya, hayam katabrak naon ku peuyeum lain. Hayam katabrak ku motor, ku mobil, atawa misalkan eta hayam ditimpu ku bapak-bapak. Dan maklum keur poe pare. Ngacak-ngacak pare urang ditimpu we. Aing ditimpu pare ngajokeng. Ku pakai hayam atau begitu katabrak ku lempak. Eta hayam anu golemprak tadi gara-gara katabrak atawa gara-gara ditimpu meunang halal teu urang dipencit. Awas cek di dia walau juriya hayawanun fa in baqiyat hayatun mustaqiratun pada ba'ahu halal. Lamun misalkan eta hayam anu ditimpu, hayam anu ditabrak teh masih dalam keadaan hayatun mustaqirah, biasanya dihirupna. Biasa hirup cek harganya pedah geus katimpung doang kita tabrak. Cek kelepak ancan. Hayatun mustaqir dipencit pada waktu harita mangga halal olahkeun. Kirim ke negara bisa.
hiji tanya anu kaduana bapak-bapak sadayana ausakoto alaina usaipin ngajlok deka rupain bagian biaya mustaqirun betul hal ketika ayeuna aya hayam atawa bebek eta bebek teh ditengkor make bedog bisa kumaha beus ka meuheung ya atau nawak bebas namanya malumnya nimpung atau kumaha we pakaian namanya gelepok we teu bakal teu biasa cicing hukum geus kena beul kan waduh katempuan makanya hayam api cenah kenapa pada katiku ku bedog atau pedang atau cabulit naon we namanya gelepok kena gitu nya can gelepok cacan gelepok kabayang anu buku dari bayangkeun ya hati selewet teh bedog bisa atau pedang wah kena yo tapi can gelepok kancan tah kumaha eta hayam anu katipu ku bedog teh atawa katinggal ku bedog teh rek ku pedang rek ku cabulit rek ku naon bae meunang teu dipeujit urang halal teu daging di dahar urang lamun dipeujit oh jadi dia ausakoto ay walau sakoto alaina usaibin fa in baqiyat bi hayatul mustaqiratun fadza ba'u halal lamun aya kaayaan dina hayatul mustaqirah keneh meh mangga kunci olahkeun katos aya nu gegelepekan aya nu teu gegelepekan ye tergantung etana lamun gegelepekan mah ye katabrak cieu gegelepekan teu meunang eta mah sebab lain hayatul mustaqirah aya dina kaayaan harkatul madbuh eta mah dina gerakan sato anu dibeujit juder katabrak budak gegelepekan pucet ulah eta haram begitu ya lamun kalau mah tos kalau dibeujit ya udah biasa para penage ieu sing gorowan di sawadanya gaang kalian gitu katanya antara gegelepekan jeung hiteuna bahasa emang biasa cicing gitu dah nggak sanggup katil atau ay walau atau hunawiratin ayah hayam atau ayah bebek diberi kucing ay pas diberi gitu eta bebek atau hayam teh digegel ya beheungna atau awakna gerak ka digegel sudah waduh digegel bukan kayak batu katempuan di lain gitu mayar 200.000 ya soal namanya tak kumaha eta hayam atau bebek anu dicocok anu disobat anu digorobot ku uji halal teu lamun urang dipeujit dagingna oh walau atau nawiratin fa in baqiyat kana wa fi hayatul mustaqiratun selagi hayat kehidupan anu tetap biasa normal kene pada baharu halal maka hayat peujit halal dagingna tuh ya geus koyah mah hijikeun bae ya da waktuna terbatas pan pirang wa ayeuna hukumna halal pan abdi ngayakinkeun bahwasana eta hayam anu sanesna ditimpu atawa hayam anu sanesna kabaledog ku pedang atawa hayam anu sanesna kagegel ku ucing bakal paeh dina saenggeus kagegel dina saenggeus katabrak dina saenggeus kabaledog ku bedog dalam waktu 1 jam cek sakau 1 hari 2 hari ke depan gitu ya di dieu mah tapi wah sajam deui pasti paeh ngayakinkeun urang ieu tetep sok sanajan urang ngayakinkeun eta hayam anu katabrak teh bakal paeh dina waktu sajam aing masih keneh mah awas dalam kurung aing masih keneh kaayaan hayatul mustaqirah mah biasa ieu normal keneh can gegelepekan kita can ya bedanya bisa biasa bedakan ya eta ku urang peujit wae halal daging kartos tuh Pak itu kartos itu apa namanya angguran wa ila awasnya ayeuna saterasna wa ila ayeuna kumaha lamun misalkeun eta sato anu katabrak arek anu disogot ku ucing henteu kaayaan hayatul mustaqirah lam yakila maka eta mah ulah rek dipeun sebab hukumna haram kos tadi juder kata apa beunceut haram karos disogot ku ucing wow gitu ya gelepek eta mah ulah dipeun haram sebab teu kaayaan hayatul mustaqirah eta mah aya dina kaayaan harkat patuh aya dina gerakan sato anu dipeun
gelem agak juga. Gitu. Kados Pak. Gambaranana awas ya. Karena lauk putih gambaranana dina pada henteu halal dalam hukum haram we pokona mah lauk putih abah. Awas. Lauk putih lamun den tugel, lamun dipencit atawa dikeureut. Lauk putih lamun dikeureut ngaclok tu ka hareup naikul pailna main sirokna kana urat. Lamun dikeureut urat, ya. Urat anu nyesa. Dikeureut teh dina saeusna ngangkatkeuna urang kana eta peso. Tah, bila mana henteu kaayaan harkatun, bila mana henteu kaayaan hayatul mustaqirah, maka eta hukumna haram. Urang bere contoh we lah Pak kieu. Urang mencit hayam atawa jahit mencit hayam atawa biasa banyak dicekelan dibuncit ya banyak biasanya gitu. Ai pas godot ya godot cepat nama beres we pegang kabeh urang genterong nusa dua katanya ai nu dua deui mah eta mah ikhtilaf madzhabnya cepat madzhab zakimnya cukup dua wae nang saluran pernapasan jeung saluran makan gitu tah eta dua cepat nama geus putus wae kabeh da teu diriksa ulah teu diriksa godot geus tak lepaskeun pas geus dilepaskeun itu pernah goleh ya gelep ai pas digitukeun da mun aya mah digitukeun wih gorencan kabodot ieu pernapasanan misalkan atau barang tidak ana waduh mayor hukumna teh ustaz mayatan hukumna halal bantah haram teueun sebab geus beak waktuna Pak teu geus teu kaayaan dina ayatul mustaqirah kahartos arek mah tadi heula tadi itu tadi maka dalam mencit hayam atau mencit bot memang mencit tahunan ya gitu mencit eta teh tinggal lah geus bodot tarik gitu nya tinggal terus putusan masih urang matana urang ieu geus putusan beres terus lamun geus putus bener-bener karena lempar sehingga akhirnya gitu sok aya pertanyaan itu jeung lamun mencit teh saleresna mah cuman kitu doang tah sakali sayatan hareup tarik seret geus eta nu kadua kali termasuk mencet kadua kali 3 kali makan Bang. Tah didinya disarankeun anu dikudukeun make bedog anu seukeut make peso anu seukeut teh didinya sebab ai mencit mah sakedahna mah 1 kali sayatan kumaha gambaranna kaleup sret beres laras kenah makana eta abdi tarang apal ayeuna bapak eta ceuk kolot abdi naon ngaran teh aki abdi nanya ka aki bah kunaon arek mencit kebo eta bedogna dijajal heula kana bintis maksud kena buluna teh dia geus kege mas santri nyaho cenah naon jawabanna si moreng pesona kudu seukeut bedogna kudu seukeut lamun bila mana urang rek pepecitan kartos apunten banyak kenapa teh 10 menit deh. Taparang diri kaum muslimin rahimakumullah ayeuna asupkeun goyahna paneuri goyahna mah walau li ujrin dilakukan ieu mah ngangkatkeun pesona ge ngangkatkeun bedogna ge karena aya udur. Bodot. Waduh, eta mah misalkeun bedogna wacot ya. Bedogna wacot misalkan atau misalkan ganti bedog atau misalkan sapi ngamuk kebona ngamuk hayam ngamuk angkat kita lagi urang pandangan urang kaangkat pan aya udur ai ngadua kalian deui mencit nama sedangkeun hayatul mustaqirah geus teu aya tetep bae hukuman haram terkecuali pada waktu harita kayak halal waduh pacak bisa punya aku dah tuh bulog bae langsung harita kene teu kaslang laku ngopi jeung ngarokok geus menang setengah bungkus banyak hari tak kene pan amari aya ya cari tanah dia bodot anu urang di cecek ku sampina teh ya lu jengkang lah sedangkan mencit aja beres saja atuh geus mencit teh bae benar laras mencit teh bae langsung pada waktu hari tak ulah di ngopi heula kalau mau anu masak itu apa yang tadi kan cek teh tadinya
Gitu. Wah susulnya langsung harita. Tadi tak kene. Lamun misalkan nyusul nang geus kos tadi, kudu pokokan geus dilesokeun sampai bahkan geus beres sagala tina gegelepakan. Tetap sok sanajan sapi mahal puluhan jutaan. Haram dah, ai can pegat maju berat. Piceun eta mah geus waya ya. Ayo sapi 2 miliar harga. 200 juta misalkan sapi. 2 miliar ayo dipencipta geus na magelep beak gelepekan katanya. Gelepekan pun cuma masalah ini. Sebab geus teu aya hayatun mustaqirah hidup anu normal teh. Para jamaah sadayana awasnya saterasna ya qala sayhuna saur guru urang sadayana Ibnu Haddad Bisaril nanti dina kitab Sarah Al-Midan wa fi kalami ba'dihim annahu law rafa'a yadahu linahu tirabihim fa'ada orang tuh lamun misalkan ayeuna si jahe ngangkatkeun kana leungeunna keur waktu men bodot waduh aku angkat depan teh pandangan teh kaangkat bodot kaangkat tuh sebab kan si sapi atau si bena terus sebab kaangkatkeun tapi pak ada fauron wa atama tabah kala balik gede ku tadi teh bodot teh kumaha langsung hari tak kene wih dah mah bodot teh wae wa atama tabah kala maka eta mah halal daging gitu sanes kopi we kopi we wa qaulu ba'im jeung ari cariosan sawarehna ulama fikih la rafa yadahu sumada lam yaqilahu paraun ari cariosan sawarehna ulama fikih dina perihal ngangkatkeuna jalma anu mencit kana bebencitan ngangkatkeun kana leungeunna sumada itu tuluy ngabalikan deui kana kadua kali nanti sageus lepas teh tah cariosan ulama fikih anu eta teh diloyokeun kana henteu halal sote eta bercabang-cabang. Itu bisa dihukuman henteu halal sote eta bercabang-cabang. Maksudna mufarraun ala adamil ayatil mustaqirati indani adatiha eta ngitung-ngitung dina segi keur waktu ngabalikana masih keneh aya ka ayatul mustaqirah apa teu aya gitu. Lamun masih keneh aya ayatul mustaqirah ketika ngabalikan kana keureutana eta hal lamun pas teu aya ayatul mustaqirah yakna dina kaayaan harkat madhum keur pekan eta henteu hal haram katos ngitung-ngitung dina eta tah au mahmul alama kita lam yu'idah alal qauli atawa ngitung-ngitung kana pada waktu harita atawa henteu na ngabalikan kos tadi teh ya harita langsung disusul deui apa ditinggal ngopi heula lamun harita kene jadi hal lamun ditinggalin kopi ulang kan itu bisa melirama segala etahan katos eta wa yu'ayyidu bahkan muatan karena eta masalah kumantabna dina eta hayawan hayatul mustaqirah atau ghairi wahidin naon cariosan naon pituhan ulama-ulama fikih anu sejenna lain nyalira seueur dina masalah fi malawin faladat sapratuhu dina masalah lamun misalkeun jelema keur mencit lajeng dipeleset disoledat eta pesona ngabalikeun deui langsung kana eta leungeunna kos tadi teh disoledat dibalikan deui halan waktu harita annahu yahilu maka eta hukumna sato jadi halal lepas balikeun deui eta jadi hal lepas ditinggalin ngopi atau ngisi misalnya eta jadi hartos Pak alhamdulillah kita geus beres jeung kaul rusul mudah-mudahan aya manfaatna hapunten ka sadayana beli masuk kalepatan geus pasti seueur kalepatan mah mudah-mudahan aya manfaatna di pikiran sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin wabillahi